kualitas salat urang bandingkeun sareng kualitas salat Rasulullah SAW jauh can aya nanaonan urang boro-boro kana khusyuk tumaninah ge can bisa beres. Ibu keur takbir salat lohor nepi ka peureum-peureum hayang khusyuk karake 2 rakaat pan guludug di sada mulai hebat eta hate pikiran lain kana salat popoyan cenah eueuh nu ngangkatan pasti geus garari Allahu akbar sami Allah digerebegeur karak ngadenge guludug Palestina mah bom keur adan ge di bom masjid teh si goblok Yahudi tah pusing engke saya teh mun panggih jeung si Benyamin Netanyahu rek di taluh bae saya teh cenah bijil komporna jalo beuteungna teh teuing saya teh cacungik eta teh ngabantaian umat Islam bae doakeun Islam sing meunang di Palestina amin ya Allah ya Rabbana boro-boro nyampe khusyuk tumaninah ge can bisa urang mah salat Allahu akbar takbir mah mantep panon teu khusyuk lain karena tempat sujud bapak-bapak malaid macaan samping batur mahal moal kabeuli wadi morge alus Allah akbar Aisyah reka mana cek malaikat dawa di morge rada mahal ayeuna mah jang lebaran naon atuh lah gajah duduk sami Allah cek malaikat balanyana di mana tolol Aisyah sholat jadi macaan samping batur sok panon sok kaganggu bener tuh tak ibu nu boga anak lalaki rek sholat berjamaah ka masjid atur pakaian anak indungna jang pada kamana berjamaah mah ka masjid gentos acukna tong kaos anu aya gambar merek dipengker anu polos bodas hidung nu penting polos merek ngojublang kaos iklan dipakai sholat berjamaah ini kacangku tina Garuda gigireun anak kopi kapal api kaos jelas lebih enak nu sholat di tukang jadi maca kaos budak nu dihareup ini kacangku gigireun jelas lebih enak nu sholat jadi mikir kacang nu mana ieu sholat jadi neangan kacang ayo panon sok carkaraksa leres teh samping dibaca baju batur dibaca boro-boro nyampe khusyuk tumaninah ge can bisa bener jujur ya jujur cepil kaganggu keur salat boro-boro khusyuk tak wayahna imah nu deukeut masjid waktu-waktuna salat ulah nyaretelkan kaset musik TV naon bae pareuman hargaan jelema nu keur salat di masjid sabab nu salat can istiqomah ceulina suka babawa geus nu salat gegeran Allahu akbar tatangga masjid jetel dangdut atuh jadi ngebor si goblok eta ceuli kaganggu lah kuruku make ngebor cek malaikat dibor ku aing siang ge ceuli kaganggu liang irung kaganggu wayahna nu deukeut masjid imah waktuna salat lohor asar ulah ngagorengan lauk asin haseup nepi ka masjid beri sholat ke lapar candahar seng goreng peda eta nu sholat meni murilit aduh cocok na jeung jengkol ngora sanguna diliwat balik sholat balanya Allahu akbar liang ceuli kaganggu liang irung komo liang hanap ya yakin dia aya nu ngalaman ya keur salat berjamaah nahan hitut ayo ya dibatalkeun nya sarokaat deui teu dibatalkeun imamna kendor aki-aki nu hayang hitut nahan hitut teu pepeureudeyan ayo si ayo nu pernah nahan hitut keur salat mangga pirigidi awakna asep geuningnya hopan aing ngalaman nahan hitut mending gerbeg
Ya Allah, tak budak ngorah yang hitut ditahan bae, dibatalkeun nya sarokaat deui. Ari imamna aki-aki. Haji Daman. Imamna teh. Subhanallah. Amek-amekan budak ngorah di tukang. Goblok, imam teh lila-lila teuing. Aing hitut teu kuat. Atuh imam teh nyaho sia rek hitut. Ari imam mah dihareup jongjon bae. Tahan eta bener jago nahan itu teh jelema. Kedepruk ruku nyengsol bujur da sieun ngabeledag hong. Mane diempet-empet eta gerbang. Kedepruk sujud makin nongeng nilep bujur. Sieun ngabelengeh. Da nyaah sarokaat deui. Kuat eta nepi ka tahiyat diuk nya ngigir grebeg deui. Da geus empot-empotan. Dar imam diharap assalam joger nembak astagfirullahaladzim Aisyah teu sabar jadi ngarobah kaidah gitu teh euy salat teh diawali ku takbir diakhiri ku salam lain diakhiri ku hitut atuh salam we heula assalamualaikum warahmatullahi teu kuat luncat kana bedug jeger tembakeun astagfirullahaladzim. Sok tapakuran masing-masing. Lamun rek ngukur kemuliaan urang pribadi urang di hadapan Allah make salat urang jujur tahu diri. Salat urang kualitas nacan ayana naonan. Tapi sok sanajan kitu sing dihampura ku Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Loba kakurangan ibadah urang. Leres teu? Leres teu? Paling ngarasa khusyuk teh keur di Mekah meureunna. Karake careurik di dieu mah kos nu heueuh salatna. Komo nu kakaraka ditu mah nempok Ka'bah. Mewekna paling inget dosa balik ke Mekah aing mayar hutang di mana gitu tanang nyinyum ongkosna robe nu kakara ke Mekah umroh haji ngadenge adan Masjidil Haram ge nyedot atuh di ditu mah make semprani nu adan ke da jelema teh kasaradot ka masjid da lumpatan beda jeung di Karawang komo di Belmur Haji Daman jelema teh ngadenge adan lain nyedot rental jujur ngaku aja Daman si kampek kayak nurutan ti lemur manehna di Mekah mah haram Allahu akbar Allahu akbar kalau wong adan di hotel di maktab di swalayan di pertokoan sing grebeg lalumpatan ke jero masjid sieun tinggalin berjamaah ngedot na eta masya Allah karisman anu adan dar asup ka haram red Ka'bah katingali rembei cai soca ngerasa isin ku Allah Gusti teu pantes abdi di tempat suci ari abdi jalmi hina loba dosa mung abdi moal kuat ku siksa Gusti ku neraka hapunten dosa-dosa abdi rek salat inget heula kana dosa di ditu saeutik nu rebeh keur salat da inget kana jalmi sombong abdi teh Gusti etos dipayuneun Ka'bah Gusti mamana kasombongan abdi teu aya sok naon ek disombongkeun hareupkeun Ka'bah maaf harta rek disombongkeun ternyata di Mekah di Madinah mobil miliaran jadi taksi urang karak boga apaan sahiji geus mung nanya ka tatangga ngaliwat kacana ditutupan kabeh sieun tatanggana milu naik nih da nyahoeun tatanggana geus salalembur ta mobil teh 5 tahunan depan kadenge tina mengkolna eta rem meni jejeritan meni kiri dit cenah beda ulah sombong bisa nabrak pager sok rek sombong kunaon ku jabatan maaf keur toat make ihram jabatan ditunda teh dibabawa sataranjang urang mah lalaki nah kunaon naik ke di lemur karak naik jabatan seeutik geus mung wauh jeung nu dihandap leres teu ilmu ek disombongkeun hareupeun Ka'bah ilmu naon ternyata loba ulama masyhur di Mekah di ditu urang mah teu aya nanaonna ai di dieu karaknya hose eutik mending geus mung dipapatahan ku sahandaku lah sia budak kamari sore nyaon-naon yeuh akang punten Kang sadar masing-masing punya kekurangan sok sanajan bijil ti sahandapun ai bener mah tarima leres teu sombong kunaon deui Asep ku kakasepan maaf bisa asa pangkasepna di lemur mung akur jeung babaturan init yang tuh kaditu sia ka Mekah
jadi goreng si anu kaset atuh di Mekah mah leuwih kaset Saudi jara rangkung mararancung Masya Allah tak kuring kamari keur umroh memeh corona umroh teu pede lempang di hotel ka haram reupeun Saudi jangkung aing pendek belah dia Libanon bodas aing geuneuk belah dia Mesir mancung aing pesek mundur yang ke tukang sok nu ganteng ti hareula sia tukang sorangan bari syukuran bae ka Allah ya Allah nuhun sakieu ge abdi tiasa ka dieu deui nuhun Gusti nuhun enggeus disyukuran mah diubaran hate burudul ti tukang rombongan jamaah Afrika negro aing ngahiji di dinya jadi aing nu meunang di dinya